habis teh ukur duana jang urang kali gitunya. Dahar oge untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Astiga, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat semuanya ya. Dan sekarang ini saya sedang berada di jalan menuju salah satu kampung yang ada di kawasan Desa Talagasari, Kecamatan Banyarwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seperti biasa ya, saya bakal menyusuri perkampungan atau perdesaan yang ada di Indonesia, khususnya kawasan Jawa Barat. Oke, lanjut ya sahabat. Oke sahabat, dan di sini terlihat cuma ada beberapa rumah ya. Oke, barangkali di depan ada warga ya sahabat. Kita tanya, kampung apa ini namanya? Dan di sini suasananya enakan pisan sahabat. Oke, kita lanjut ya. Punten akawagla tapi yang ngiring amang kapal dia. Kampung naon itu namina? Ya kampung naon namina? Kampung Tonyong. Tonyong. Ya, bah ya teh mohon kampung Asmedian arep bangun sekarang saurang. Ya teh kampung Tonyong. Kampung Tonyong eta. Aya sabaraha bumi di palih dia teh? Ngan aya abi wata bumi, dua bumi itu mah tadi sana Tibetan tuh. Oh, mohon. Iya dua bumi yatim mah. Mohon. Cik atuh nyaputna dah hoyong ninggal ka dieu. Albat catatan tulangna abi perjantaneun. Oh, ya. Tulangna. Aduh, jeung urang kali duaan. Subhanallah sahabat. Jadi urang kali sekolah. Jadi si ibu teh nyalira we di dieu. Nyalira dua jeung budak. Mohon. Oh. Mohon. Setelah dia namutan wae. Nama kan urang kali. Tapi bantosan make nging kamari. Yang ini 800. Mohon hatur nuhun alhamdulillah atunya. Alhamdulillah. Mohon urang teh. Gitu. 3 kali batasan. Mohon. Lu gak ada murah kali sekolah. Iya sabi ya ka dieu. Iya kalebat teh kalebat. Kalebat cai. Uang naon tuh. Habis nih baso ge nya 15 nang. Mohon punten atunya ya. Nah, Di dieu teh nyalira we di bumi teh. oke di masyarakat, bumi ge betul masyarakat mah gaduh. Mohon. Masya Allah sahabat, di sini terlihat rumah si ibu ini, kalau kata bahasa Sunda mah ditulak sahabat, ditulak pakai kayu biar kagak runtuh nih, karena ini rumahnya sudah miring ya. Masya Allah. Menawi atau bilih aya nu bade disampaikan gitu kanggo ka pamarentah bade naon gitu. Ngaturkeun nuhun atau napi bade aya keluhan naon gitu menawi kanggo kepala desa Talagasari menawi aya nu bade didugikeun moal. Kartu kakak apa gitu? Oh, henteu misalna cariosan. Oh, cariosan abi teh kitu bumina nek bade runtuh. Bumina bade runtuh abi teh ukur duana jang urang kali gitunya. Dahar oge untung. Oh, jadi hoyong diperhatoskeun pengintennya. Mohon terkadung bertanggung jawaban. Itu jauh kada jauh. Mohon mudah-mudahan wargi gitu. Mudah-mudahan atunya anu di yeuna nguping atunya. Mohon kana cariosan si ibi ieu. Mohon
sareng Abi teh kitu ka itu jauh kada jauh. mun tiasa ngabantos kitu nya Di kabantos. umur-umuran kali titilu sasi dugi ka ayeuna abi untung giat oge kitu nya. Mohon. Abi terangeun. Mohon. Nya hatur nuhun atunya Bi. Atur nuhun atunya dijalankeun. Alhamdulillah. Mohon. Sanes Abdi dia namanya teh nyenak aci satu kumaha sanes teh hoyong ngabantos ya teh. Iya. Mohon mana tadi gaduh aci saalit oge ya. Wios punten ieu mah sanes. Mohon kitu nya. Mohon. Sanes kahinakeun ka si Dengan uya-uya acanda. sanes kahinakeun ka si Ibi punten ieu mah pisan abdi. Nuhun atunya. Teu nyenak pisan mohon punten. Alhamdulillah, nuhun. Mohon punten pisan. Mohon. Mangga tuh assalamualaikum. Tadi aku besar beas, gini masalah 800 deh. Mohon.